Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di dongeng Sunda. Judulna ayeuna Kuda Emas jeung Angsa Bodas. Sok galosor. Di hiji leuweung geledegan, leuweung gonggong simagonggong anu dipinuhan ku sagala sasatoan. Aya hirup dua sato anu ngabalad meuni raket pisan. Nu hiji Kuda Emas, hiji deui Angsa Bodas. Si Kuda Emas boga bulu anu herang pisan, anu jiga emas, mantap disebut si Kuda Emas. Sedangkan Angsa Bodas boga jangjang anu bodas jiga kapas. Sanajan beda wujud, manehna bebarengan ngajalanan kahirupan di leuweung anu rukun pisan. Angsa Bodas aya karipu, Kuda Emas sok nulungan. Kitu deui sabalikna. Maranehna kacida akur pisan, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Kitu meureun pribahasana. Dina hiji poe datang kabar yen Raja Leuweung rek ngayakeun pasanggiri pikeun neangan saton naon anu pangmulyana. Raja janji anu menang pasanggiri eta bakal dibere hadiah permata anu hargana teu kahitung, sarta bakal dijadikeun panutan ke sasatoan di leuweung eta. Si Kuda Emas ngagerentes dina hatena, bulu emas kuring pasti bakal ngajadikeun kuring juara. Manehna terus ngomong ka Angsa Bodas anu katarik oge ngiluan pasanggiri eta. Angsa Bodas oge ngarasa katarik ku hajat eta, manehna ngomong kuring bakal ngalakukeun naon wae keur menangkeun pasanggiri eta, rek mintonkeun anu pang alus-alusna. Dina poeana pasanggiri eta raja mere ujian atawa tes ka kabeh sasatoan nu rek ngilu pasanggiri eta. Lain ukur ngeunaan kaalusan atawa kageulisan awakna, tapi oge hate anu mulia jeung babakti ka sasama sato. Dina hiji tes kabeh sato kudu nulungan sato sejen anu keur keuna kasusah. Ringkas carita sakabeh sasatoan ngadadak bager ka sasama. Kitu deui jeung Kuda Emas jeung Angsa Bodas. Kuya nulungan anak maung anu ti gujubar ka leuwi meh teu ti kerelep. Aya deui monyet menod dahan tangkal meh anak domba bisa nyatuan jeung sajabat. Si Kuda Emas gancang lumpat nyorangan hayang mintonkeun pangabisana di hareupeun raja. Tapi di perjalanan pasanggiri manehna nempo Angsa Bodas keur dipaperket ngan mantuan orai nu awakna tatu katinggang tangkal anu rungkat ku anu. Tapi Kuda Emas mung nulungan, najan awakna leuwih kuat batan angsa. Nu keur ugal-ugil ningraikeun tangkal nu nindihan orai teh. Kuda Emas kadieu heula bantuan kuring ceuk Angsa. Tapi kuda teu malire, manehna angger ngincid mun kuring nulungan manehna, kuring bakal tinggalkeun ka pasanggiri, bisa eleh gerentes hatena. Nu tadina ngincid kuda teh kalah kalumpat ning. Cunduk kana waktu ninggang kana mangsa, raja sagedeung deui ngumumkeun hasil pasanggiri teh. Sasatoan kabeh geus ngumpul rek nyaksian saha nu bakal menang eta pasanggiri. Sanggeus raja pidato, manehna ngangkat Angsa Bodas anu dipilih jadi juarana. Kuda Emas protes, kunaon lain kuring juarana, bulu emas kuring leuwih endah tibatan bulu angsa. Terus raja ngajawab, kageulisan teh lain ngan ukur ti luar, tapi tina hate. Angsa Bodas geus mintonkeun hatena anu ikhlas ku nulungan sasatoan sejen sanajan dina kayaan hese. Mung sakitu tah dongeng anu judulna Kuda Emas sareng Entok Bodas. Dina cariosan eta aya sababaraha kata anu pereugi penjelasan. Nu kahiji mintonkeun teh dina bahasa Sundana mempertunjukkan.
Terus anu kadua pasang kiri itu hartosna lomba. Terus hiji deui cunduk waktu ninggal mangsa hartosna sudah saatnya tiba. Sakitu panginten hatur nuhun.